bertempat di Cikapundung River Spot, Jalan Soekarno, Kota Bandung, pada setiap Rabu malam. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2024, digelar Rabu Nyunda. Pada kesempatan ini, berbagai tampilan seni dan budaya Sunda ditampilkan dari mulai seni jaipong, pencaksilat, debus, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring Antoni Buhun kalarasan ayana simpuring uju aya di hiji pagelaran di Kota Bandung nyata Rabu Nyunda anu tos lumayan diayakeun ku nonoman-nonoman Sunda. Kalarasan dinten ayana pangintennya nyambung sareng aya di kalender Sunda, panginten disebutkeun Rabu Nyunda teh indungna poena indung Sunda pangintennya tah. Aya gelaran seperti aya jaipongan, terus aya debus, terus aya raja oge, aya kaca pisuling. Panginten harapan simpuring kangge Rabu Nyunda kahijina mah nyungkeun rojongan-rojongan di Paranonoman, di sepuh-sepuh Sunda, di pini sepuh Sunda, terutamina budayawan. Kalintang ahengna saupami budayawan, kalintang ahengna saupami seniman-seniman Sunda, urang sasarangan nyobian gabung di Rabu Nyunda ieu. Panginten sakitu harapanna malah tetiasa disebatkeun kung harapan simpuring mah ayo urang sasarangan nirosia seni tradisi budaya Sunda di tanah pusaka bangsa Sunda. Kitu panginten nya. Neng naon neng? Jaipongan naon neng? Jaipongan Makalangan. Jaipongan Makalangan di Sanggar mana neng? Sanggar Karisma Asih. Di Sanggar Tari Karisma Asis. Karisma Asih. Panginten ieu hiji nonoman anu gaduh wadah nyaeta di pagelaran Rabu Nyunda tiap dinten Rebo anu diayakeun ku panitia tiap 2 minggu sekali. Kasaha wae seniman, kasaha wae budayawan, ayo babarengan urang ngarojong seni tradisi budaya urang sorangan. Teu kusaha deui lamun ku urang babarengan. Tak kitu panginten disimpuring. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.